Paslon ari eta hiji pasal syurutul wudu ari pirang-pirang syarat wudu asyaratun eta aya 10 al islamu tegasna kahiji Islam wa tamyizu jeung kadua ngarti wan niqau jeung katilu bersih anil haidi tina haid wan nifasi jeung tina nifas wa amma jeung bersih tina perkara yamna'u anu nyegah itu ma usul lalmai kana tepina cai ilal basyarati kana kulit wa alla yakuna jeung kalima yen ulah bukti alal udwi dina luhureun anggahota wudu naon ma perkara yugayyiru anu ngabarobahkeun itu ma alma'a kana cai wal ilmu jeung kagenepnya ho bi fardhiyatihi kana kaparluan wudu wa alla ya'taqida jeung katujuh yen ulah nekadkeun jalma pardon kana hiji fardu min furudihi tina pirang-pirang farduna wudu sunnatan kana sunnah wal ma'u jeung kadalapan caina at-tahuru